Kang, Aya naon? Euy, nyoba bensin. ya wilayah urang coy. Kang, Mohon naon? nyoba bensin. Teu tegaduh euy. Ah, tukar. Tanggal ya. Ya ini nyam sorongos ki. Tenang nak. Biasa nya anak kuat. Antem hajar lah. Hajar lah. Woi, pembaturan aing kita woi. Pembaturan aing ya. Jangan gimana nya. Ayo kabur atuh nah. Ayo minum korek itu bukan. Ayo jatuh anjing. Kang. Ayo jatuh. Orang yang baru datang. Ayo kang orang baru. Ayo kejakun. Sepes ya untuk leweh wae ngerok. Ayo kejakun. Baturan aing kan. Aing itu mami tuh. Lah kan pani sarua layana mah. Jangan anjing lah. Wanu kan. Wanu nongol mata aing lagi kameramen. Aku tengenah aing kebukan bieu. Ayo kebukan. Aing nanya biasa-biasa men tunggu lagu. Siapa ngomong naon? Tuh ngalah ngomong teh ngacaprak di jalan. Aing tunggu. Sa Di situ aing mana nu di tengah na? nanya mata bensin. Ning ancur kieu beungeut na. Kadang ceunuk aing keburu takis. Karena aing nyeri. mana jelema? Itu disasak. Samperkeun. Yo aing teu genah aing. Ya teu Ayo naon? tuh ieu mah ieu pan tong Ieu mana naon? Aduh hayang mau sepuluh saya ka nyeri teh. Sobat kurang tunggulan cing wae. Lempang. Lempang. Samper lah. Allah. Ayo amok lah. Ayo lempang. Ayo lempang. Siapa alasan wae? Siapa? Ayo wae. Nek liwat siapa? Penting modal nek gelut teh. Kehen bantuan aja udah. Ayo burung rambut. Aduh. Ayo. Awas. Ayo. Anjing keduaan cuma. Anjing
jurusna. Woi. Runang. Kamana teh ayeuna teh? Bingung orang menghirup teh kieu wae sia euy. Tapi mana ngadenge teh cenah Naon? di belah ditu. Di ditu di pohon tangkalan gede teh. Naon? Jadinya sakola pemujaan kan. Puja. Orang hari itu atau bola? Ayo. Tapi orang mula. Oh, Mula sebelum. Betty pun dirasa hirup teh. Mula sebelum. Lain. Untuk mujana di pelemah mana? Untuk mujana kan naon ieu? Mbah cenah hadinya tah. Tangkalan ieu. Eta mbah cenah. Tangkal sukun. Lain tak eta. Oh, itu tangkal sukun ngaranna. Akarna ieu mah. Tangkal hangasa gitu. Sukang. Cenah mana di dieu bareunghar cenah saenggeus ieu di dieu. Ini aya Pas kieu aya gijing sagala. biasa nama sok di mana biasana sih nusuk muja? Di dieu. Ana orang jailan lah nu ieu teh anu sok ka dieu. Di mana ngajalanna? Luhur pura-pura jadi embah dukun. Ayo. Saya tuh. Tah di dieu tah. Itu tah. Cingela. Itu kan tangkalan. Biasa nusuk dipake pipis tuh tangkalan mah. Pakai wiwis meureun. Pusing. Turut wiwis batur meureun. Tah urang di dieu. Urang jaga di dieu. Urang pura-pura jadi dah dukun. Urang porotan we datang ka dieu teh. Muja tangkalan dipercaya. Muja mah ulah muja, minta ke Gusti Allah, minta ke tangkalan. Usaha asa teh. Bari orang-orang ngil usaha gitu. Etik lumayan. Itu mah nih aya mah lu ka dieu nih. Tinggal sabar. Bah, usaha abdi teh bangkrut wae. Nah bisa gitu. Kurang meren. Kamerana ka Mbah. Terus ieu kumaha, Bah? Coba dirinya boga duit sabaraha. 5.000. 5.000 mah jang meuli naon. Bah ge teh bisa ngopi. Hayangna sabaraha tuh, Bah? Sok suguhkeun nu aya ka dinya. Enak ge duit. Neh Mbah wareg. Tah tuna palebah di dinya deukeut sasajen. Atas dituna duitna. Atas bah. Sok ayeuna anjeun geura mangkat. Yang satu. Tong dicokot deh duitna. Moal, bah. Mbah jang jajan. Naon ya? Nya. Ayo nyokot duit ah. Nyokot duit. Ayo ngomongna oge. Gitu sih mah. Bagian mana mah bagian nu engke, ieu mah Licik dasar. Kemuru saya ngedatang deui cokot. Korekna lumayan. Saya sidang nong. aya. Nah, lumayan orang duit. Ulang atuh. Ieu mah urang, memang engke pasien nu aya deui, engke ge aya datang deui. Licik pisan. Kantongan heula. Lumayan deh, nu gede pasien ye, ting teh 5.000 deui. Nah, emang sadi.
Di bagian aing itu siang emas. Emas semua tadi yang pernah minta jodoh. Aku lelah dengan hidup ini ya. Bah, Naon cuk. aku lelah dengan hidup ini, Bah. Sarua abah oge lelah. Bah, Naon? Bah. Naon torek? Iya, Bah, kira Bah. Kamu mental, Bah. Pentak naon? Pustik yang imah, Bah. Gustik macan aya nu hamin. Komode imah sia minta imah. Aing ge cicing tina tatangkalan sia yang minta imah. Ngapanginkeun tuh ku, Bah. Emang aing tukang bangunan. Nah, iya tuh. Gitu. Minta ieu nawe, Bah, yang beli pasir, semen gitu, Bah. Boga duit sabaraha ayeuna di dinya. Rokok sabatang, Bah lah. Mung. Selain rokok naon deui? HP. Tuna pena. Ame embah bisa video callan. Jeung Nyai Kunti. Itu orang kontekan aku mah, Bah. Bodoh amat eta mah derita sia. Buru tuna hapena. Mana? Tah, Bah, HP nanya. Mangkat ka ditu geus ngajugrug. Semen pasir aya di imah. Mah mintanya. Ulah diinum eta nu aing. Haus. Geus Hmm. nuhun, Bah. Yo. Balang tas teh. Ini birai baru. Itu buru ka dieu, buru. Bisa batur mantek. Kampek. Apa itu? Bih. Coy. Naon ah? Usaha. Urang lah. Bocah Nitip pula di mana nitip? Ya di satunya. Caranya. Jadi kita. Jadi ngisi cing. Tah. Ayo lu datang deh ieu. Mana? Tah. Bener. Nah, iya modelnya tempat nate. Cobaan ah. Sok calik didinya. Mbah mages nyaho kedatangan maneh. Si gebe. Bah, Nya, bener si gebe teh ieu mah. Bah nyungkeun ye. ai mana lalaki apa awewe? Kos beti oge maneh bisa ngaledek Mbah mau dikabulkeun ye. Ye. Pamentana. Balik deui meureun ieu mah ye. Mbah teh ganteng, sok sebutkeun. Oh, ini guys. Abdi teh hayang duit Duit sabaraha karung? 5 karung bae lah. 5 karung. Mbah heula pangeneangankeun. Ningkit tuh, apaan abdi nu menta? Geus atuh bae ye. Nek naon ieu teh? Mentana. Mun mentah hayang nanaon tuna di dinya. Teu maona naon? HP tuna, barang sorangan tuna di dinya. Teu maona naon ka dieu ge? Buka bajuna tuna. Muni aduh. Tajang BP ka Mbah. Ayo sok, daripada jeung calana anak ku Mbah dititah. Ayo. Heeh. Tah dinyakeun. Sok. Datanglah duitna isukan. Bener atuh tadi buka bajunya copot lah. Lumayan. Copot. Lumayan. Jangan teu boga baju di imah. Boga aya baju ge sabeulahna suwek. Nu sabeulahna ku beuri. Eta meuli di mana eta kitu baju? Wah, imah di Arab imah. Oh, Arabnya. Ria tang disebei. Ya budaya. Oh, bener. Oh, imah budaya. Enak sih bagian aing enengnya. Lumayan nang baju ye. Ajaran menang teh. Bukan we bener di pohon suci pohon keramat. Keramat jati. Sok ajaran ke sakala ewan. Oh, cukup mau dieu. Oh, iya Urut cakaran harimau. Tapi saya ulang ngajawab mah aing mental ulah seuri. Moal ayo. Cuman ya. Mana ulang ngajawab sia, aing merek minta bener-bener ieu mah ya sugan we dikabulkeun. Tapi teu naon dijawab ge ketang mah aing
teu pusing teuing ngajawab nang ke. Kan aku aing kudu ngomong sorangan si juri ke jelema gelo. Bah. Minta jodoh atuh, Bah. Naon, tong boroning maneh bage can boga jodoh teh. Ulah gitu, Bah. Urang geus sila ngabujang jadi bujangan lapuk, Bah. Minta jodoh atuh, Bah. Hayang nu ngora, hayang nu kolot. Nya yang nu ngora atuh, nu kolot Hayang teh randa apa parawan? parawan dong. Randa we parawanna jeung Mbah. Embung urang mah yang parawan, Mbah mah janda we. Saingan jeung Mbah. Embung. Ayo tuh mah kabulkeun ih. Sok simpen heula di dinya boga duit sabaraha. Ini saya teh babaturan ka aing eta duit aing di ku sia kabeh. Maneh mah minta jodoh, Mbah mah beda deui. Mbah mah Oh, minta duit. Heeh. Tuna heula duitna. Aing jadi liar padahal tadi mah didinya. Geus nu penting maneh Udah, menang jodoh. yang penting aing menang jodoh mah lah. Sok. Padahal teh nu ngajawab tuh baturan aing keneh nya. Sok Udah. bijikeun duitna. Oh iya. Ayo, Nah. Tah, tadi teh aing teh ngabohong ka maneh padahal mah aya duit gocap. Heeh, sok tuna di dinya. Tah nya gocap tah. Jangka waktu pondok ge aya muncul awewena. Kumaha awena? Awena geulis, Heeh. bodas, Heeh. pakai baju bodas. Bodas. Unti meureunan. Lain, Naon? eta mah urut Mbah. Oh bodoh lah pokoknya mah. Karawan mintana. Ieu yakin ieu parawan. Mbah ge mana? hayang. Mana awena mana can datang we beueuh. Ke maneh peureum heula teh datang aya. Hareupeun. Anak tuh balila aing ah. Sabar, teh sabar. Tah, aya nu nyamper gocap tah. Mana? buka socana. Bener mujarab euy. Di sia-sia mah duit gocap. Bah, nuhun bah. Duh, berarti bener ieu pohon keramat. Ih bah, aduh. Neng. Mbah. Neng, dadah. Dipayeun ya. Urang mana jodoh jeung urang? Lumayan duit gocap heula. Lumayan gocap. Tapi orang tuh menang jodoh. Kumaha man duit 55.000. Jodoh ku batur. Bah, minta jodoh, Bah. Bah, mana jodohku, Bah? Bah, minta jodoh, Bah. Duh, goblok si Bah teh. Sia minta jodoh. Naon, Bah? Hirup seraka. Ini duit 55.000 unggul, Bah. Terbalik sih, Bah. Bah, terbalik sama tatangkalan goloho anjing sia. Balik ya. Wah.